Si Saraceng kata jahe dar di bawah di. Aduh ampun teman pun siapa aing. Aing mesti pusti jahe teh dibawa. Aing siapa panggil kiras aing. Ampun aing mah. Gitar aing. Astagfirullah mas mana aing mah. Tah aing. Kami gelas kual Saraceng. Mana temanku kita? Non mang, makan sorangan terus nu gelo anyar wae mah. Eta sanyebut gelo anyar ka aing pan aing jalan teh geus lila. Emang kunaon mang? Ama kasih Aceng aing. Ama teh ama kumaha sok bayangkeun jahe aing di bawah coba. Aduh si Saraceng. Ampun aing. Ayeuna mah kieu mun pangejeung si Aceng bejakeun urang galungan di sawah jeung dewek kitu bejakeun nya. Siap. Buru. Kunaon majikan uling lu? Heuh ten euy aduh. Aing asa teu geunah hate euy. Aya naon nya euy? Meureun maneh boga dosa naon? Heuh ten euy. Kamari jahe si Obing ku aing teh dibawa ka saung. Aduh aing mah sieun eta we euy jadi mamala. Aduh aing euy. Ya jadi atuh, Ceng. Heuh nyata. Ceng. Naon un? Siga nu rusuh euy. Lain mang urang teh kata latahan ku Obing pitungan di kebon, urang galungan. Oh gitu un. Oke, ku aing ge moal dipamunurkeun. Hayu kitu bajakeun. Heuh ku aing un ayeuna rek dituturkeun ka ditu lah. Siap. Un, naon nya? Teuing urang teh nyaho. Yah, bisa nu ajaran anu nya tuturun ya. Hayu hayu. Kebeneran si aya di dia ayeuna mah sok urang galung aja ngayeuna bongan aja jahe aing di baku sia. Oh, sia teh dendam ka aing gara-gara jahe sia digadagu aing. Hayu ku aing ge moal dipamunurkeun. Hayo sia, hayang kumaha jeung aing. Hayo, urang galungan ayeuna mah jeung hayo sia. Tuh, mantap tuh. Mana teh? Tuh mau teng tuh. Mana? Baru. Oh iya, ayo. Wah, macet.
sia. Wah, sia. Wah. Wah. Waduh, kata bodoh mungkin hubungan aing. Mau bejah ya bah yuk. Hayu perang. Ayo. Baingan si abah teh di dieu, di tangan di imah eueuh disamber teh. Hek teh di dieu nyeun saung. Geuning uwa, urang nyeun saung gitu wa. Urang nyeun padepokan ke latihan di jeung barudak engke lah. Wah, kebeneran wa ka dieu ye. Ayo wa, buru. Bantuan urang nyeun saung ye lah. Atuh ieu teh bah keur nyeun naon ieu teh leutik-leutik ting hek beh ditutup. Ngarah rada badag tuh ka ditutup. Beunahun ngagoler di dieu. Duh. Geus wa di dieu wa. Urang anggeuskeun ieu saung. Urang bisa ngiuhan, barudak bisa latihan deui engke di dieu wa. Bantuan wa enak mah. Ieu teh ngan bah cek uing mah ieu teh euy. Kurang gede ka ditu jang nemplakeunana teh jadi hese. Kurang lega ka itu tuh. Wah, mending latihan silat enak mah wa lah. Wah, Ayo. udah cogol wa lah. Wah, enak mah. Ayo. Jadi wa lah. Tuh, siapa yang siwa tuh kegalungan tuh? Ayo. Aya naon sa teh? Ribut-ribut teuing. Kos nu di udak eme sia mah. Aduh. Aya naon? Itu tuh balwa tuh, Mang Obeng jeung Mang Aceng keur galut, Bah. Di mana ieu teh? Tuh. Ayo buru ya. Ayo buru ah. Ayo, siap. Naon sa teh? Raribut we ngamarebutkeun naon? Oh, sia teh mana bukan naon? Kawasan perguruan wae sia teh. Hah? Iya, Bah, jahedar coba dibawa tas ku si Caraceng tah. Jahe lala bah lin janda herang. Oh, jahe lalap, suka teh janda herang. Monika diparabutkeun nu kitu patut oge. Oh, kolot-kolot tawak kere.